Ai hirup nyerangan eueuh keur pakumaha. Bari jeung samsara liat eueuh ragap taya baju hiji lesot mani dahar koreh-koreh cok. Pengalaman boga salaki aing teh 18 kali. Nepikeun ka pamungkas ka urang Arab nepi ka hese ngalengkah samihu. Matak ayeuna teh rek boga deui salakikeun sieun ah. Kumaha sieun teh pokona mah sieun tidak bisa memberikan servis yang terbaik. Da keur jeung tuan Torik pamri Gusti Nu Agung. Jika mah di dunya moal aya 2. Sugan mah matak diaranan Torik bin Bitis. Ayeuna sorangan kieu beres Gusti Nu Maha Agung. Kudu ka mana aing hayang boga salaki batur mah meuni tatangga nu sabelah Nyi Eni jeung Nyi Ucu. Duh perhiasan lagi meuni reuncem, gelang semet siku. Jual Nyi Ucu make kongkorong aja 6 kilo. Nepi ka bongkok saumur-umur. Si horeng bongkok teh lain ku umur kolot eta mah kongkorong we ka malinaan. Kudu kasaha aing boga salakinya ayeuna ya. Piraku aing kudu di ditu cenah bejana di Cibiru Tongo aya jelema nu ngaran Kabul. Bisaeun moal juga pakeun aing. Tapi aing teh sieun iyalah. Daripada tidak bisa memberikan servis yang baik, daripada tidak bisa memberikan hal-hal yang membahagiakan, mengecewakan seorang laki-laki, lebih baik menyendiri. Lebih baik menyendiri. Sendiri deh. Aing kungsi pengalaman hayang dipikarunya, neangan usaha, neangan kipayah. Jadi bara main suka golodog batur hayang dipikarunya aing teh di golodog batur ngahakanan jukut. Tadi nama hayang dibere duit, tadi torojol tina boga imah kalakah. Nyai, entong ngahakanan jukut dihareup tuh di tukang jukut meninggal remot aja. Tibatan menang duit kalakah diceceleh Gusti Nu Agung. Baru 5 menit. Aya anggur ngagoler di buruan dihakan baru 5 menit. Hampir cebrek. Itu siapa ya? Punten. Waalaikumsalam. Punten. Mangga. Mangga tuh. Kek. Sate ieu teh. Abdi. Asal wow. Ieu teh jang nyum. Abdi mah saha wae ge bebas. Asa ieu, asa wow ieu teh. Songo. Kek. Upama meunang teh Sulaksana teh can ngabecik Sulaksana anyar pinangis saha anjeun ngaran? Upami dipercanten mah anu kahiji Sulaksana nu tadi. Anu kadua Teja sami wae. Oh, jadi ngaran teh bisa Teja bisa Sulaksana. Sumun. Ti mana linggih teh jang Teja teh? Abdi mah tara linggih tos lami ambeyen. Janten nangtung wae. Ieu teh punten wae abdi teh nu mawi jauh di Jugjug. Angang di teang? Angang di teang mangga. Terus pasti bakal tadinya pi omonganna geus mau salah. Abdi teh bade naon abdi ka dieu teh? Abdi mah nyuhunkeun tegas we bade naon abdi ka dieu. Kek. Anu kudu nanya teh abdi atawa ente? Atana pi urang wae silih tanya. Tah kitu jiga nama hade abdi kitu. Janten kieu ieu teh. Sumuhun. Ari abdi teh gaduh dulur. Sumuhun. Jenenganna teh Baraya. Sumuhun. Set kebul. Kek. Dupi maksudna? Tak ari anjeunna teh tos lami bubujangan. Teras? Terasnya bubujangan. Oke, itu ada begini ya, ada 2 alternatif ya. Siapa? Jadi bubujangan itu ada bubujangan sebagai pembantu, itu bujang. Sumuhun. Dan ini ada bujangan yang seperti lelengohan, itu mana yang arah mana yang Anda tuju? Rupina mah daya nu dituju abdi mah. Namun maksud teh kieu abdi teh gaduh saderek jenenganna teh cep kabul. Cep. Dugi ka ayeuna teh teu acan gaduh bojo. Eta kumaha raraina? Nah, keke ieu mah magi ayaan raraina mah ayaan, sumpah raraina ayaan. Oh, ayaan. Upami dugi ka teu aya rarai mah abdi ge moal wantun ka dieu. Kesangam nawiskeun. Tah, ngadangu-dangu saurna nyai teh Rona leres. Ai Rona mah
wacana pria. Oh sumuhun tah jantan atus jelas gitu mah jantan nyai teh Rana Sumuhun Rana. anu pada malah dagang paria gitu mah Sanes sedang mencari seorang pria pria. Anda kan pria? ai anak malas ya Oh, mun eta mah sanes anak nu ti jono ieu maksudnya. Anak salira. sumuhun tah manawi itu neng Muhun. Dah mending nyebut neng sumuhun neng teh anak munding eneng anak kuning mah eneng, anak muda belok. Sumuhun. Anak wakabul bayu. Rupa teh. tah hari maksud teh kitu ieu teh sanaos jenis nama teu acan terangeun tapi Muhun. nekat we da abdi mah watir Watir ka saha? sumuhun ka kabul teh kabul Kele tong gampang watir ka itu ari ka eta itu watir aam. ieu mah watir Aduh. kabul teh nu watir kabulusan Oh, kabul teh kabulusan. sumuhun manawi sareng manawa Dah, tuh biasaannya karena bahasa Sunda. naon tukang awi di babawa tah Manawi sareng manawa? tukang awi di babawa tah Kayak dibawa ka mana tukang awi watir temennya. apa kabul nu tadi teh ya Tukang awi na teh. Sumuhun. Terus kadongeng sareng wakabul tukang awi. tah ai maksud teh manawi gitu Asa minang manawi. manawi katampi da kabul panjang nama kabul manawi Oh, kabul manawi bin. muhun Bin susuganan. muhun tah sugan sareng sugan cenah pangmilariankeun batur hirup dah Boro-boro maneankeun batur kuring ge butuh keur batur hirup. ari upami batur pae mah seueur jeung ge anu ese teh batur hirup tah nya anjeunna teh Minang Saraya Mohon. ari saur abdi entong boro Minang Saraya sanos Minang nu sanes ge Abdi mah pami Minang Kabau mah kersa. eta tiasa eta oge da anjeunna mah jalmi bebas tah Sekali-kali minta duduk emas. pangmilariankeun ai saur abdi mangga wae Mohon. nya ngadangu di dieu Mohon. saurna cenah punten ye nya acah saja deukeut teh Ah, eta mah bade acah, bade ici, bade acuh ke abdi mah teu asa boleh ucap aceh lah abdi mah. mohon acah meong tah Mohon. saurna teh nuju lalagasan Nya abdi teh sok ieu montong mewek mesti dicekek ya Peryogi kauning abdi panglayar galak ya abdi mah jalmina gampil pusing Sanya mah abdi mah terus terang ijid ka panglayar teh. ngan Sabab panglayar itu kadang-kadang sok jadi pengkhianat. sumun janten ijid abdi kena cakat sareng Pak Ijid moal naon tenang lah Ieu mah ieu nya pergaulanana luasnya seueur kenalan. jarak Ijid dua kenal. bumi teh Pak Ijid teh Pak Ijid teh. mohon Seueur tah kenalan. nah ieu teh kinten-kinten upami aya kesempatan Heeh. tah bade diamprokeun kitu manawi deui wae abdi mah Duh, kumahanya ada ari istri mah dipulung jeung dipiceun ari ai kudu istri nu balaka mah meni asa ararisin. oh jantan istri mah dipulung sang dipiceun Mohon diutahkeun asa kapeung. rupina ieu mah kana kemungkinan seseueurna mah dipiceun ye margi upami ninggal bentukna piceuneun ye Kek kieu. Ke. Abdi bade naros ka salira. Mohon. Eta kinten-kintena wujud saya apakah kira-kira meyakinkan untuk orang yang tadi Anda bicarakan? upami ninggal cep kabulna mah da anjeunna mah teu pipilih Tapi pilih. dan ningali entok ge upami teu ditahan Cigana teman kabruk. tah kitu Mas. tah ieu upami eta bade ditepangkeun kitu abdi mah nya komisi we lah Heula kudu komisi teh maksudna upami kieu mah itu bade minangna abdi bade ngalamar abdi sabaraha juta pengen kena ayeuna usum diskon. Eta mah aya diskon ya, bukan diskon mungkin lah karumasaan eta mah. Sumun, itu ge jelas tujuanna mah bade Minang. Bade Minang, sareng Sareng saya. upami nikah di Pinang we ku itu mah jelas. Meme di Pinang ge euceut teh geus beye buyata komo. Ka bida-bina teuing, itu ujang teh ka dieu teh bade ngalamar atau nepi bade modaran. Nya aya abdi mah mana we nu sempet ya. Janten syarat-syaratna nu dipika hoyong pamegat teh nu kumaha? Jadi kumahanya adalah hari abdi mah nenek teh kabul teh kedah uningan heula riwayat abdi teh 18 kali kawin pamungkas ka orang Arab. Eta kira-kira na kumaha apal meureun orang Arab. Perban gitu cukup sabeungkeut gini. Tah eta mah kantun diwartoskeun ku abdi. Jadi wartoskeun kumaha cengan? Mun diwartoskeun ka pakabulna janten
Pak Kabul mah gawe nikah sang itu mung kedah tuang perban sabaraha beungkeut tadi teh. Keun kamana we masing-masing pabaliut. Aduh, Urang sami-sami teu paham ieu mah. Upami aya palai. Da jodoh mah kedah kitu kedah pakucut mimitina. Sanes aya upami aya palai uningannya di rumah sakit Bogor. Ngobrol teh kieu. Pasien sareng pasien dikira arah racu. Tah kitu. Hare-hare. Ya mah ka bade ngalaman ka pabaliut kieu nya. Eta kesep dileut tah, aya teh cai tah. Mohon mangga cekap duh. Jiganya. Mohon duh tah cai tuh duh. Duh mun ibak mah ya sekalian. Kayak atuh nu serius kumaha ya teh? Yen anu serius teh sakali deui. Sim kuring teh kajurungan ku Kidulur. Cep kabul, wa kabul, wa aya wa yang cep teh aya wa yang cep anya jalmi bebas. Urang malang bohong teh. Upami nuju seueur artos cep, upami nuju tunggara wa. Mun nuju seueur nama wa. Duka hanya nama udah kitu sifatna. Tah. Bari milarian pijodoheun. Kasawe ngajodoh nama sora anjeunna pokona sasi-sasi ieu kadang ngajodoh. Kasawe teu aya eme ge wios. Nu mawi abdi tos papai. Aya eta ge eme. Lajeng di Garut ngan emena teu karasaeun. Duka kumaha? Nolak. Ke cacak eme teu daekeun komo abdi. Aing nu mawi abdi milarian anu sana pun eme ge. Nu mawi wantun ge da abdi yakin. Ke. Eta tiasa uninga eme nolak berdasarkan naon tah data-datana. Apaan wabi ke ditaros lamun daek sok ngomong daek pan mah teu medi-medeuy gitu. Ari abdi mah kumaha nya panginten abdi kayan abdi dianggap sanatun bae nya teh naon abdi mah ridho nu penting mah barudak bisa lebaran. Kadang ridho eta bade ridho mah dipepeg abdi mah. Bade kumaha teu ridho atuh. Ieu teh ke saha jenengan teh nu rasa saha teh? Ulan boro-boro batur abdi teh terang saha jenengan abdi. Abdi teh tegaduh KTP teh ku eta we unggul teh terang jenengan sorangan. Ini halus mungkin ngaranaknya Sadis bin Ahmad. Manggi da sadis jalmina. Abdi mah mangga wae naon oge. Tahoh ge tiasa. Jadi buntu. Sumuhun tah janten ieu teh atuh syarat-syaratna nu dipika hoyong kumaha cara oge teh. Ari abdi mah kalalaki teu menang ku harta banda. Teu cukup ku harta jeung dunya berat teh lain manang eta abdi. Kadang eta rek mangmeulikeun samping rek mangmeulikeun kabaya moal burung ditarima ngan abdi mah teu menang harta. Atuh cenah rek abdi rek mangmeulikeun gelang moal burung ditarima ngan saeutik abdi mah teu menang harta. Rek mangmeulikeun TV radio teu abdi mah teu menang harta ngan kadang eta aya kanya rek mangmeulikeun kulkas sok. Abdi mah abdi mah teu menang harta nu penting asalnya aja jeung deudeuh kadang eta rek mangmeulikeun imah perumnas teu naon. Sok jawab atuh leun ceureumut wae. Tuh. Janten aya nama abdi tos jelas. Tos jelas kumaha? Cocok. Sumuhun. Naon cocok mah kayak da itu ge teu manang, itu ge teu manang. Kajeun tingseng jadi we. Teu manang naon itu mah teu gaduh pandangan jamina. Anyana mah asa kasebut teh ku batur ka pamajikan. Ulah nepi ka tisen teuing. Eta mah rek bager rek henteu anyana mah kajeun we lah. Asa hoream abdi mah jadi awewe dijeun tambah lumayan. Sanes tambah lumayan da percuma atuh bager teu bager da anggar ku si eta mah diteungeulan. Gusti Agung jahat. Diteungeulan ku lemas. Diteungeulan ku papatah. Papatah kumaha? Papatah rancang abdi. Sudah patah. Jantan. Aduh. Kumaha teh? Cek abdi ge lamun dek ngalamar. Ya kumaha bade ngalamar duka diriung ku tatangga ke sale-serian. Nah kumahanya da euceun mah kumahanya ka Om Hang jeung masyarakat teh carong mah ka euceun teh sanyana mah ngarariung biasa we da. Dugi karonghok tina janela dina panto anu di kolong. Bebas euy. Ampun ieu mah. Tah kantun urang tangtoskeun ke dintenna, urang tepangkeun heula. Sareng ieu wakabul teh tepangkeun tos tepang mah eta mah nyangakeun. Duh abdi masuk rada keung ari sieun sok begitu tepang ngalaman. Da sanes jurig make keung. Da boro-boro ai atuh abdi ge keung salereta mah. Tah akang keung. Ieu mah ka dieu teh mah nglamarkeun nya biasa we lah. Ngarah perelek. Ngarah paleleuwih mereka. Da teh mah jumrit mung gitu. Naon margina lebar ku wakabulna kitu. Da cita-cita teh hayang tetong waka nikah. Keun sataun ieu mah heula urang nyobaan di keras. Keur hiasan. Tapi cek manehna abdi teh keukeuh we cenah. Hoyong gitu nu mawi keukeuh jeung alim ka batur hoyong ka nyai keukeuh. Tah uningan ti mana ka abdi anjeunna?
ti abdi. Ari anjeunna mah da teu pilih kantos cenah ningali nuju nyai angkat ka pasar. Mohon. Tah anjeunna kalarasan waktu saya masih kena jantan pasar. Maksudnya masih didamel di pasar penak. Nya tidinya mah kaedanan. Ti dinten-dinten kaedanan beuki naik kaedanan duit ka mah edan. Anu ngalamaran ke edan geuningan eta diuk dina bupet lain dina kursi. Nya kieu we sami kumaha atuh da. Tah kumaha jantan teh kapastianna teu aya ti tadi ngan tatangga we ribut. Jadi buntu kepastian abdi kada bingung ayeuna sarua aja meuli ucingna jero karung. Tah bisa bat ucing tiasa anjeunna mah. Da pugu jiga ucing. Buah-buah teh sabongrongnya kitu mah. Buah-buah ngaji ucing. Syuk rupina. Ngaji uci. Buah-buah ngaji ucing beureu nya. Nya mugi-mugi we. Sieun jeung tumal. Teu wios-wios nyai. Ngaji uce. Tah saha nu gogorowokan? Itu ngalamar duit kating Cileweung kieu kumaha itu? Biasa di mah Hansip pertahanan sipil. Cek abdi ge upami bade ngalamar kedah tenang. Sanes tatangga ronghok kieu ieu mah. Dapat mamatahan abdi apa nu ngalamar teh di dinya. Abdi teh ngalamar. Poho deui. Apaan jauh di jugjug angan ditang teh aang teh datang ka dieu teh maksud aang teh ngalamar abdi na aang teh beut kalaka kitu ni aang. Rasaan teh lain rek ngalamar. Da puguna mun itu aya nineung setik-etik acan ieu. Aya rek ngalamar dikeun ka riged kieu. Da ieu teh upami nurutkeun hate mah jumrit hayang balik. Ngan ingat ka ulah kabul ieu teh. Nya hari abdi mah kitu aang lah dulang tinande. Ya kumaha nya. Naon ke kumangke kumaha geletuk. Kumaha geuning peribahasa teh kumaha geletuk. Mun kumaha geletuk dulang mah teh mah. Kumaha geletuk batu gejebur di cai. Mangga eta mah kumangke kumaha behna. Bade digeletukeun mangga batu mah. Itu jalmina beunghar sara. Ari disebat beunghar da puguh jalmi teh kaya. Mun. Mahal ya teh. Mun kuah. Kumaha? Sanes beunghar teh kaya. Disebat beunghar da puguh jalma teh kaya teh. Mata kabir ada curiga teh. Ya bingung. Da eta we upami amang ka Jakarta, tuh dia orang kaya, kaya monyet, kaya jadi sanes abdi masuk igis teh abdi mah hayang teh nu satahap. Ari bilih beunghar mah aya perikos bonteng ngalawan kadu, pacikrak ngalawan merak. Mohon. Uni ngabonteng sok bonteng anu sok belut ting kadu. Cumun, eta ge upami teu dipisah ku gedang mah. Aya nu cilaka teh upami teu dipisah ku gedang mah. Uyuh ada walu mah adon lalajo. Aduh. Tapi tomat nyapi. Satu sok cari atuh kayak. Sok. Di dilewat atuh samakna. Mangga sok. Syukur atuh meureunna mah tinggal kieu tah anu tadi dicaritakeun basa Kang Ibing kieu teh di perdi kuring kumaha Ari tadi teh rek nanyakeun naon atuh? Eta Kang Ibing datang teh buru-buru teh rek nanyakeun naon? Nya pan tadi teh tos ngadatangan nu dituju teh geuning wakabul teh nyarita cing pangecekeun awewe. Lain naon tadi teh gede ka babawa ieu pangecekeun Nya tah keur pijodoheun pan kitu. Nya kitu terus Terus we eta mah. Manggih aya daekeun. Ari ngomongna mah
ragu-ragu kan jigana berat karena daekeun nya syukur kaget geus nyarita eta ge nya kalarasan cenah Kang Ibing abi tos lami teu neungeulan jelema nya syukur we atuh ari daekeun mah lain ari Kang Ibing semoga keur ipekahna nanyana we teh naon heuh nanya teh bangkeur kawin dek dikawin lain apaan cek itu teh sok wae cenah mangga abdi mah da teu pi duit jelema teh henteu terus teu asal nanyaan maka dia ulah barang bawa tentang maka jeung mawa cau mawa hayam eta mah cenah geus bosen jadi geus nekat we lah pokona Kang Ibing teh rek ngarumah tangga kumaha ieu teh heuh nanyaan teh nu mana teh ieu teh apaan saya teh enak teh ka dieu teh rek nanyakeun soal itu awewe itu teh hayang gaduh salaki cik nah di dinya aya kereteg ke jadi pabaliut yeuh geus dimimiti anak teh pugu apaan saya teh dititah pangneangankeun pijodoh kusaha teh uang abul teh ayeuna aya tah ngan tinggal sagala-gala ge ceuk manehna sorangan ulah meuli karung di jero ucing tibalik ana mah ke dibalik ucing kelaparan mah karungnya dihakan karung di jero ucing bisa baru kana daging ucing reo bodoh tinggal agar hukum tanya karung mah saeutik karung garing sabaru kere tah jadi kitu tah ayeuna mah kari nanyaan kari amprok heula satuju atawa henteu tah ari cek saya mah geus satuju lah rek neangan kumaha deui da urang teh kudu jujur mah payu deui kanu sajen mah Assalamualaikum. Ayo kagok gering. Waktu ukur bingung nyaritakeun diri sorangan kitu. Imah jeung Kang Kepot geus rupa-rupa we sasih. Salah. Mak, Geuning anak emak. Naon geuning? teu aku lali deui. Teu aku lali deui kana sora abdi. Ente bungsu, ente bageus. Lain bungsu cikal bungsu da boga deui. Kejeng nyebut bungsu sagala. Nya. Ai mah kunaon? Sok saja ngabunga-bunga diri lamun didengekeun rumpaka mama jiga nu ngan ngagugulung ka peulih jeung ka sedih we saumur-umur kunaon dina lamsa. Hirup mata nang beda jeung batu. Beda na. Beda na batu mah geureus mama meuni goreng kieu. Palebah dieu mah urang kudu tumarima kana kadar anugerah ti Nu Maha Kawasa sanajan mah goreng patut tapi mah teh hiji kabagjaan
mate benang disebutkan bakal menang beja anu bahagia kok ieu. Anu bener Neng. Sabab mate benang disebutkan bakal kagunturan madu kargaragan menyan bodas. Aya naon kitu? Mah hayang menyan. Menyan. Heeh. Menyan jang naon? Nah, Menyan kabagjaan. oh, jadi menyan teh mawa kebahagiaan ka urang gitu. Kieu mah apal meureun abdi rarandaan. Abdi teh geus 18 kali kawin. Nya. Tah abdi teh mah abdi teh menang milik menang beja anu baris ditepikeun ka emas sabab mate burung palung bodoge-loge inung abdi. Nya burung. Inung nu ngakandung 8 bulan melendung ripuna kalangkung-langkung tapi inung teu pudung da geus takdir tinu agung. Da puguh beteungna melendung. Ada puguh melendung. Cecekan teu melendung sakieu komo mun melendung mamanya jiga balon gas beureunan. Coba. Nya. Mak, Ya, kieu mah abdi teh kadatangan semah. usaha. Lain kusaha saha meureunna teu make ku atuh. Nya saha? Gata semahna. Tah semah teh nu erek mere kabagjaan ka abdi. Oh, gitu. Tah abdi teh rek bebeja ka bapa, ari Ya bapa ka atuh, bapa. ai boga jodoh mah kudu terang-terangan kan jadi koplok ekolot ka bapa maneh. Nya eta mah pan segala rupa ge abdi teh meureun kawin teh moal bisa juga kawin kitu wae da masih kene bapa jumeneng kene meureun kudu diwalian. Bisa tuh puguh atuh, tuh bapa maneh tuh keur ngagecuk wae. Pira ku abdi kawin kudu diwalian ku munding onaman. Oh nyakeun wae da maneh mah pantes atuh diwalian ku munding. Nah make pantes. Da teu beda jeung munding deui mana. Bener. Ayo. Gimana ya bapak nama? Aya. Pak. Bapak. Oi, nyaho dewek oge samemeh ilaing datang teh nyai dewek teh heueuh geus aya beja ti sobat. Geus nepi ka bapak? Sobat bapak teh ngaranna si Ibing, Nya. Kabul, urang Malangbong. Kabul. Itu sobat bapak kabul teh? Heeh. Astagfirullahaladzim. Eta pisan bapak. Kedengekeun gara nyai. Nya. Ari nu datang ka imah mah teh da disebut ngaran sada jamanna teh pabaliut ngomongna teh teu ka kaler teu ka kidul teu ka luhur teu ka handap mata klieur ka Bandunganana. Asa? Heuh, Ibing teh nu ngomong kitu mah. Ibing anu jiga badak nyum. Ai kabukina teh tanuk domba. Eta teh? Oh, da ngomongna mah kita make jeung kabul-kabul kitu cenah. Wa kabul ari abdi mah da can apal wa kabul teh nu Pokona mana. mah deka Kabul, deka Ibing, doa wae, deka sabab eta teh dulur urang. Anu penting Jeung tibatan urang kawin ka batur mending ka dulur urang. Dipaehan oge aya ku dulur mah. Sia teh. tapi bapak ari cek paribasa geuning ari kawin jeung dulu mah dina pondokna sok panjang pi pasehaeun. Ai kitu? Ai dina panjang onan-onaman bakal ngarakeun duduluran tapi ieu dina pondokna. Kumaha ya Ai kira-kira? soal pondok mah keun bae jodoh pati bagja silaka lain aturan urang. Lain urang anu boga. Jadi pokoknya singkatnya bapak doa weh. Doa ka saha-saha ge. Bakal mere restu abdi bakal dikawin. Heeh. Syukur bapak. Tak kitu nyai. Kumaha ijem teh ada aing ngonang seni pan urang teh mararaha. Kumaha lamun maneh we ngengklak sorangan di buruan. Itu naon urang edek kaul, edek nyinden. Di antarana nyinden kumaha? Oh nya nyinden mah lagu naon we dangdutan aya. Cing sok bisa teu? Oh nya bisa. Cik kampek. Cing cing cing. Aduh pusing, teu boga beas. Aduh bingung, teu boga duit. Oh dangdut itu nya. Dangdut. Cing sok balik kenangan euy. Tukang gedangna bisa leun nya. Cing sok. Aduh bingung. Aduh balik deui ya. Lah Teu dincak teh kana tatapakan ieu. cing kumaha. Aduh bingung, teu boga duit. Aduh bingung, pikiran dia. Mabuk hidut. Mabuk lagi merenang. Ya ya mabuk hitut segala. Da bapak maneh hitut wae. Oh, paingan mabuk. Tak itu apa mending si emas apa kaulan itu neuneun ka dedeh nu nakanya akan jadi anak bagaimana? Tak kitu ayeuna mah ai tuning. Saha? Rentang-rentang euy. Itu. Tak eta lain anu mana tah di antara anu dua. Anu make jaket hejo anu datang ka abdi mah tuh. Anu Anu diharudum sarung eta. anu lega tarangna. Heeh. Oh, Ai cenah mah Ibing. cek batur mah cenah Ibing, anu teh. lega tarang masuk motekar. Da profesor teh teh. Ngan perdomaan. Oh, eta teh profesor. Tuh geuning. Siap liwi ah.
Alhamdulillah. Wa kabul nuhun ulujeng sumping oge jang ibing nuhun ah. Mangga atuh calik. Nah sema nu mangga. Alami heuraan geuningan. Tah jeung abdi ge kieu tadi teh Pak, matak lieur ka abdi ge. Entong make jeung lieur-lieur maneh teh kudu bisa adaptasi jeung lamun boga salaki kanu kitu. Oh, jadi lamun salaki maneh keur lieur teh heug maneh nginum. Atuh namahan lieur meureunna. Meduanana jadi eta teh sareuneuh saiga kitu teh ngaranna. Taina mah ulah kapalang Kang Ibing. Jadi panglayar geus sakalian pangankeun rumah sak kuring mah eran. Atuh rek sakalian dikawin Kang Ibing. Baik. Ridho. Kumaha ieu maksud jeung tujuan teh wa kabul sareng Jang Ibing teh? Sok teh Kang Ibing wakeun ka pun Bapak anu caritaan tadi teh ya. Sok buru caritakeun. Sok Jang. Sok engal. Abi hayang gara nguping. Atuh lendehem wae atuh, pok atuh. Janten biasa teh. Langkung ti payun, kirang ti tukang. Ampun ieu boga. Bawa-bawa nyerep ieu ilmu aing. Ieu teh nu mawe sumping ka dieu. Duh, aduh. Nyucuk galur saur nu kapungkur. Mapai tapak buta. Tapak nu baheula. Anu ayeuna ge teu tapakan. Cicing atuh. Maksud teh kieu Sumuhun cing. Bapak Cepot kali Nyai Imas. Ami Ami ijem. Mama
Mami tante. Mohon atuh salajengna ieu tuang putra anu kalintang rarawisanana. Dari tadi dek kieu we, cemang mah teh ka mana wae. Kapungkur ieu teh Bapak Cepot, simkuring teh kantos nalek ka tuang putra. Sumuhun. Ari singkat nama ieu simkuring teh gaduh. Simkuring teh bade ngadugikeun kereteg hate masyarakat di daerah simkuring. Maksud nanyaan teh nanyaan. Oh, mohon. Bade ngadugikeun kereteg hatena ieu rerencangan simkuring. Supaya anu maksana mah supaya tok tadi teh. Supaya anu tadi teh. Tepikeun maksudna. Tah, janten maksudna mah gaya sanes bade mileuleungkeun ka kasawae. Cuma itu bingung gerak pek. Janten kieu simkuring. Ieu punten udah diganggu simkuring ngamuk ya sekedap deui. Saya nama Pak. Tarik ke sini aku si Ma we ditalekna. Cing itu tanya we ku ijem mah ayeuna mah. Ma tarik kali itu. Maklum meureun aya ditanya ku pimitohaeun mah. Sok rada geumpeur Sok rada geumpeur. Nya kuring atuh nu nanya. Sok. Hapunten gitu, kieu ka jang baling-bing kitu nya. Aduh. Tah, ieu Ibing, ijem ibing. Nyaho ibing, abi teh ibu kejem. Oh, ibu bangis. Nyebutkeun ibu kajam. ai ibing teh ngiga. Igana. Jadi igana teh iga jaipongan. Jaipong pletuk. Tah kitu. Tah eta mah tanya nu bener. Sok talek ku Ma. Apunten wae jang ibing ieu teh mate bade naros ka sarirapan jenengan kitu. Dongkapna ka payuneun emak teh naon adu dimaksud. Naon keperyogian ujang prek baca belaka hareupeun emak ulah diding-ding kelir sindang siroha. Teh dina waktu ieu naonna disabar bejakeun wae bejakeun atuh bejakeun Kepat lu mampan. Nah itu jadi kieu teh kumaha ieu. Atuh bapak teh sing berwibawa atuh Pak engke engke abdina geura moal dibenerkeun kudu jadi salaki. Bapak sing berwibawa di hareupeun calon minantu. Kuringna sok balik kasimaan sok bapak nawe tadinya. Sok atuh ayeuna mah ibing anu nyarita. Nah, kitu sok atuh. Eta mah rek pidato ngeunaan mikeun piala anu mah mangsarahkeun naon eta mah. Nya saanu menang juara kitu. Oh, ieu teh domba cup. Sok jelaskeun atuh sok ku Ang Ibing sok ku Ang Ibing. Mangga jantan rupina mah Dibujeun enggak? supados teu kagok Tah eta. bade nganggo basa Melayu we. Mangga sae. Tah kitu anu langsung eta pisan. Supaya we eces lah kae lah. Pertama-tama sanes Bapak mengucapkan kebanyakannya terima kasih atas diberikannya waktu untuk cumarita di sini. Di dalam ini kesempatan Bapak selaku kokolot dari kampung sini mengharapkan semogalah pemuda daerah sini ada kemajuannya baik dalam bidang olahraga maupun polinya. Ijam ti sastrawan ye kade. Iya teh. Ngalamar jadi kana poli gitu. Nanyaan. Kang Ibing ini bagaimana sih Kang Ibing teh mau ingin agar atau gimana ini jelaskan dong pada saya. Nah, justru itulah kemaksudannya. Jadi ingin maksudnya agar supaya ini Maksud nama panginten urang canak kue ringkesna. Ringkes? Simkuring teh bade ngalamar. Ieu pun kabul mika hoyong ka putrana Bapak Cepot. Tah eta disangakeun hatur nuhun eta nu ditulis. Upami henteu mangga urang riributan dinten. Simkuring toh pati jiwa rabut. jeung Jawa aduh, kita rek ngalamar. Piraha yang ngalamar jadi kana sampah. Alah bararingung ceuing aing. Kumaha tuh ijam ayeuna mah maneh we atuh. Ngan simkuring teh teu barang canak. Malah mah bade nyanak di dieu. Da kitu ada simkuring. Sing mah masuk mah hareup gama jelaskeun mah. Bade ieu teh anu sabenerna teh bade naon maksud teh? Bade ngagarong eta napi bade sok ku ijam. Bade nyopet. Terus ngibing lah enak mah tong kawin urang ieu lah tuker ieu lah. Tah malah ari kanggo nikah mau panginten kewe ka payun terus aya rezeki. Mohon. Oh, jadi moal tangtos ayeuna. Moal. Kumaha tuh simkuring parantos mencit muning. Ieu mah bade nyangcang we heula ti payun da tambang matos ngabatun. Nyangcang naon sih? Sumon ieu tuang putra supados ulah dipasikeun ka batur. Tah eta. Oh nya. Eta. Cirina naon tah kami? Upami parantos dicangcang ulah dibikeun ka batur kedah ka saha atuh masikeunna. Nya ieu ka pun kabul teh.
Oh. Malah upami saur bahasa barat magaya hoyong tuker cincin. Tah eta. Oh, iya. nya urang kota teh ya Oh, makana apa anu teh ditu tapan pamere cincin ti urang mere tulung kerer. Sarua ya lamun teh ditu cincin ti urang ge cincin dituker cincin teh aya ngaranna. tuh kitu cenah Jadi dituker hili. Oh. mun itu ngarti ikos mutar ka kota wae Pelni, Nah, pelni atuh. kuper. Ti Boga bapak teh. ditu cincin ti urang bangkong Oh, Itu sae. geuning teu burung nemrak. Sok we terus tungtungna aduh imah aya Sok bahan. nah, begila mah beki riweuh sok lah. Nah, Aya bahan diopna Iya, mah iya. ya mah. Terus Tah rupina mah kitu. lain deh ku bahasa Indonesia. Jadi kemohonannya adalah kita ini Kemohonan dengan kemaksudannya itu sudah jelas bahwa mau menukarkan cincinnya dengan aliknya. Aduh. Dari putra bapak ini cincinnya mari bertukar-tukaran gitu. Malah untuk mempererat persaudaraan jangan kepalang tanggung. Iya, apa tuh? Tidak hanya putra bapak dengan Pak Kabusa yang tukar cincin. Ya, jadi Mari satu kampung kita yang punya cincin masing-masing kita tukar. jadi sararea cenah sama masyarakat urang Jadi masyarakat urang sarana teh kudu tuker cincin. Dengan masyarakat daerah saya. daerahna cenah Jadi betapa ramainya tukar cincin ini. iya. apabila Upami dilaksanakan. Ya, upami Ayo teh. mah sapertos basar we. Basar Ali we. Tukar menukar cincin we Ya, mah. gitu lah. Sip, janten eta cincinna di Jika tulaan heula ka nyai eta suang. nah ada sos kana suang atuh. Apa nek ditukerkeun jeung cincin? Hah? Cincinna rada ge meureun beratna. Heeh, teh ditu mah cincin teh mana mah suang. Saat teh. eta aing tetangga ngarentogalna itu urang mana teh atuh Nya dinya. eta tetangga jeung beat jeung naon. Kita Eta biasa mah tanya kayak gampang nukurkeun beas mah aya baju urut ya. Eta teh tukang sayur. Terus rupa-rupa pisan di urang mah nya nih. Kamonesan tapi teh hiji-hiji keajaiban teh aneh. Heeh, gitu. Sagar rupa pasoalan yang urang ulah direncana hirup. Ulah direncana urang manfaatin atuh aya mah. Urang manfaatkeun. Mangga atuh kitu we eta mah. Nah, kitu we atuh sae wilujeng atuh. Urang tunangan we malah nya. Kumohon sae dupi cincina iraha. Nya. Ah, iraha we eta mah sagadukna.